Di bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun. Lain sembarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj. Sebab Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Syaban syahru Nabi, bulan Nabi Allah. Tapi bulan Ramadan ke syahru ummati. Jadi Rajab julukanana syahri cek Allah. Kangjeng Nabi ngabejaan syahrullah, bulan Allah. Entah Kangjeng diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, aqsa ka sidratil muntaha. Buka lamah jeung Allah, cuman urusan Kangjeng jeung Allah teman. Oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung, lamun ti Cililin wajib Cililin, Garut dodol Garut atawa embe Garut. Anu capang teh tandukna, memeh batur nyana heula dihajar jegur. Di Cianjur hayam pelung, lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasih hayam hideung, lamun ti Madura Celuri oleh lamun ti Bali goyang Bali. Kaya oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat kurang bakal kepanggih jeung Allah. Tahajud di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Deuk naon ente rencana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Boga rencana-rencana. Deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu. Menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu. Dibere 200 ngaheap sia mah. Sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah, ya Rabbi, fokuskan mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pakai maca kul coba yang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat, main koprok gaplein kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat, coba wae pakai maca kul yang nyaho coba menang 2 jam teh ngahep-hep. Cak pamajikan abah sieu sora-sorana coba deuleu oregana teu daya teu upaya. Ditanya, "Pak kunaon?" "Ngabok kulu." Teu beda. Konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mantak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade. Tapi lamun deuk ibadah beda. Deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteung. Digawe kudu seubeuh beuteung. Deuk ibadah ulah seubeuh beuteung. Sebab cek Imam Ghazali deuk digawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak. Tapi atuh awakna kudu dikuatan. Tapi deuk ibadah rohani ruh geus ruh batu ulah diseubehan beuteung ruh deuk berangkat. Lamun awak deuk dipake ibadah roh nu main
awakna dikencengan deuleuh nu mingguan be conton anu udukna 2 piring ngaji ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula deuleuh jana dinu sepi bae hayangna bebejana mah kabaturan lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumak ninah ulah aya nu ngaganggu tah di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sebulan setengah, sebulan 10 poe, sebulan 5 poe, atau sebulan 2-3 poe liwat. Jadi juga tanya etika. Pasti di pikiran pasti jadi etika. Mundek saetik turun tina sebulan 27 poe. Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa. Waduh, untung biasa. Catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing. Sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70. Geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa. Nekat aing. Eta karek hebat. Nekat. Boro-boro datang ke Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil namun teu 27 25 bisa teu kurang kan bisa 23 kurang bisa kan 2 tiji namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17 kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai jaya mah bisnis ngalareng hidup 3 sia mah 3 poe aduh kula mah pati sehat cenah awak sapoe sia mah aduh cenah kiai sapoe ge asa teu datang ka lohor hanya teu kuat datang ka lohor bodem kira-kira nawar keneh bae siapa bener gegedena moal puasa bae buru aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang kurang kumaha deui Kanjeng Nabi masyaallah rahmatan lil alamin dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kanjeng Nabi mempromosikeun di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Qasam. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab pake ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunnah mah beda jeung puasa fardu mah kudu metingkeun niat mun teu niat dipeuting teu jadi puasa sunnah mah jadi Senin Kemis atawa Rajab urang geus nyaho bo teh tanggal 1 Rajab deuk puasa aja ti kuari eta mah ngazam pan lain niat kudaon malam merboreup HS hudang-hudang jam 7 cekana puasa
teu niat keur beuti jam 7 jam 8 mikiran bayang puasa tak mulai tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat dirinya mau masalah mau niat banget jam 9 jam 10 gak masalah niat kaulah puasa tidak poe iya tanggal 1 Rajab sudah jadi asal encan ngadahar naon encan ngadahar naon bisa dilihat walaupun poan jam 7 ngawuduk ngupat aja ngopi segelas ngerokok karena inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman ya puasa geus puasa geus jebeg teu bisa syarat can ngadaharna naon can minum nah ieu bisa diniatan ku urang puasa sarua jeung nu tipe-tipenya geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh majakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwati hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nulis kolot buah datang buah mual ka Rajab hareum bahkan pemajikan lagi geus ngomong baik bapak lu kayaknya nggak nyampe nak abah nggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mah Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys ada tidelian lain-lain Quran udah nggak kebaca kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah bapak lu ngomong begitu dari dulu jelalatan matanya 2 keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca henteu deui heran ini lah awalnya mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka totolol bae eta kan masyaallah aya kos kitu eta geus nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir sigana urang nu nambah umur teh nambah padahal ti jatah mah urang murah namun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59 sedengkeun umur urang jatahna 60 berarti tinggal satahun gitulah urusan paebat teu dihayal-hayal teu bisa diumpung-umpung teu bisa nu penting mah urang maot husnul khotimah wa kalimatul thayyibah la ilaha illallah